Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Siti Inatus Soliha ti kelas 11 IPSC. Ayeuna abdi bakal nganterkeun hiji warta ngeunaan bully di Korea Selatan. Dina awal September, medar hiji wartos di dunia maya ngeunaan aksi bully di Busan, Korea Selatan. Mojang anu tos 14 tahun sarta diuk di bangku SMP ieu ditakolan ngagunakeun besi, kursi, jeung botol kaca. Sapertos korbanna palaku oge mangrupa opat jalmi siswi SMP nu tos 15 jeung 13 tahun. Mimitina palaku ngagiring korban ka hiji wangunan pabrik kosong. Teras ngahajar si korban dugi ka getih-getihna. Sanggeus sugeman neunggelan korban sarta nyokot gambar korban, kaopat palaku ninggalkeun korban kitu we, tanpa masihan pitulung. Nanjung saurang pajalan kaki ningali korban di sisi jalan. Jalmi eta langsung ngabantun korban ka imah udur. Indung korban anu hariwang ningali kaayaan anakna nu hampir pupus, margi bullying saterusna ngirim foto anakna ka medsos. Nurutkeun ka postingan eta, korban teh pernah ditakolan ku palaku yang sama. Ngan henteu teu separah ieu. Pas eta alesan dibulina teh kusabab korban ngajawab telepon ti kabogohna palaku. Rengsek kajadian eta, palaku ieu angken ka polisi. Para palaku ngalereskeun alasan ngebuli korban. Ceuk palaku maranehna teh teu resep kana dawangna si korban. Kaopat palaku geus ditahan ngan teu ditangkep sabab aya undang-undang panang tayungan barudak di bawah umur. Sakitu ti abdi miharep kajadian ieu teu lumangsung di Indonesia. Hapunten upami aya kasalahan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.